Duh, teka rasanya nyinya. Sekedeng deui asup kana bulan puasa. Rasanya relek waktu teh nya. Emangna iraha kitu Kang bulan puasa teh? Bulan puasa teh mun teu salah mah tahun ieu teh karena bulan Maret lah. Nah, bulan Maret lain puasa mah bulan Ramadan. Nya heueuh aya bulan puasa mah bulan Ramadan nya di mana ge tiba lagi kitu terubah-ubah. Ngan maksud akang teh dina Masehina dina tahun ayeuna bulan puasa alias bulan Ramadan teh ninggang bulan Maret gitu. Nah, menininggang sagala Kang. Harunya atuh nyerieun katinggang mah. Hai iro. Lain ninggang gitu maksudna, lain ninggang ditinggang gitu nya atuh nyeri ditinggang mah. Maksud ninggang teh pasna beunangna keuna kana bulan Maret. Komo keuna mah Kang ninggangna. Harunya atuh nyerieun. Khawatir si Akang mah. Nya geus ditinggang. Keuna deui. Oh, jadi puasa teh bulan Maret, Kang? Pancen akang tadi kitu, puasana bulan Maret. Tanggal sabaraha hiji? Nya, adi tanggalna macan apa? Pan engke kudu nungguan heula keputusan pemerintah tanggalna. Lain puasa mah tanggal hiji Ramadan? Ya heueuh iro, mimitian puasa mah tanggal hiji Ramadan, di mana ge tiba lagi kitu. Kan maksudnya kan tanggal hiji Ramadan teh ting tanggal sabaraha bulan Maretna. Karena teh kudu nungguan heula ieu pemerintah teh kudu naon ngadaguan hilal. Si hilalna keur indit Kang? Beda cek Akang tadi ngadaguan si hilal. Hilal teh lain jelema iro. Ngadaguan hilal teh pamarentah teh ieu geuningan lamun aya ieu teh sok noong heula, naropong hilal heula, noong lah hilal tah gitu. Waduh, kade Akang ulah pipilueun. Eta noong-noong sagala eta mah tapi si turuwisan. Iya, si Akang teh kalambil hayang noong. Puasa eta noongnya. Nah, jadi karena noong eta jeung mamawa turuwisan sagala. Lain noong kitu nyi, atuh turuwisan mah mun noong awewe nu keur mani tah eta turuwisan. Ieu mah maksudna teh noong teh ningali bulan. Jadi si bulan teh ganti gitu bulan teh. Ganti kunaon? Nya ganti nama ku bulan deui gantina teh. Aduh, non teh si bulan teh lain ganti atuh. Pindah si bulan teh. Pindah ke mana? Nya pindah nama ka pindah heuy penting ka mana? Matakna Kang, tanyakeun sing bener. Ameh Akang teh apal jeung nyaho, eta teh pindah ka mana? Kan lamun geus apal jeung nyaho mah Akang teh babari nyusulanana. Nah jadi lieur ka uingna ieu teh. Kan ieu teh keur ngomongkeun hilal nya. Jadi si hilal teh eta teh ganti kumanya. Jadi si pindahna teh lain pindah ka mana jauh lain atau kudu disusulan henteu. Jadi masukna teh tina bulan kamari si hilal teh nya jadi bulan anyar gitu. Ieu teh bulan puasa atau bulan anyar? Nya bulan puasa tuh iro pan itu kan ngobrolkeun bulan puasa. Macek Akang bieu bulan anyar. Anu dimaksud bulan anyar teh bulan puasa teh ya. Atuh ari kitu mah meureun lain selamat menunaikan ibadah puasa, tapi selamat menunaikan ibadah anyar. Ibadah anyar. Geus lah pokona mah kieu, pokona mah puasa teh kudu nungguan hilal-hilal geus titik gitulah. Gue daguan kok Akang sorangan si hilal. Yang ada si hilal. Yung badan lagi sano ngilu nungguan ari nyai. Terus Akang rek milu noong hilal? Nya moal atuh jang naon Akang nempuh hilal. Da badan lagi Akang teu apa kumaha jeung kudu make alat-alat nu ti pamarentah. Enggan pan pamarentah geus mere tugas ka petugas khusus. Nah, petugas khusus? Petugas hilal meureun Kang? Tugas hilal kumaha ari nyai? Apaan eta rek noong hilal? Berarti ngaranna petugas hilal. Lamun petugas khusus rek noong khusus.
Kumaha lagi baru daki? Duh kamu nyaho euy asa tiiseun kieu. Ngopi atuh mul. Segeureun urang mah. Nya urun eureun meuli maksud teh. Lainnya lain mah waktu teh asa teu karasa heuh. Maksud asanya relek gitu itu teh. Nya atuh lagi hirup di berarti teh ngadandakeun. Heeh, kecil mah hirup teh sakedeung. Heeh, maksud teh asa dina setahun teh asa rasan teh asa juga sebulan gitu. Dina sebulan juga seminggu. Nya, dina seminggu asa sapoe. Sapoe asa sajam. Pokona mah teu karasa we. Dina geus suraseureuf ulang-ulang puasa we ayeuna teh. Emang iraha kitu ge puasa teh. Sakedeung deui mul. Sedang deui nya. Mun teu salah mah bulan Maret puasa teh. Bulan Maret, heeh, sedang deui. Urang usahakeun we nu ayeuna mah di ulah jiga kamari. Puasa nu ayeuna mah ke emang kunaon mah kamari? Kamari mah kur saminggu. Batal saminggu. Gaya bisaan. Ketang. Puasa anu saminggu teh. Puasa ayeuna teh kan urang teh bari gawe mun asa berat kitu mul puasa teh. Berat kumaha emang gawe di mana ayeuna lagi? Oh ya, ayeuna di jalanan mun papanasan. Bakal berat gitu engke puasa teh. Yo gitu. Lah kitu. Cek bapak urang ge ye. Puasa mah kudu berat. Tapi rasa ukur mindahkeun dahar. Mindahkeun dahar kumaha mul? Nya, mindahkeun dahar anu tadina di ruang makan pindah ka kamar. Si eta tuh kene-kene puasa kitu mah. Ieur maneh mah. Lah, dirasa kudu lah. Kemana lagi? Pak Haji. Kemana si Argi mau? Duh, Kak, udah ngomong nama. Mereka Pak Haji. Ek naon ke Pak Haji? Nya, meureun. Rek panggih jeung Pak Haji. Nya atuh ek panggil jeung Pak Haji, ke Pak Haji mah maksudnya aya naon ke Pak Haji? Geus ulah nguruskeun batur. Nguruskeun mah urang we. Nguruskeun batur moal hayang apal we aya naon ke Pak Haji? Nya teu apal. Tah kitu atuh mong da tadi teu apal tuh. Kapan atuh? Nanaon ge basa-basi. Terus ngobrolkeun naon jeung si Argi mah ni muruku sunuk kitu ditanya ge teu nemalan. Oh, eta ngobrolkeun ke jaga puasa, manehna teh ngeluh cenah keur magaweana kan di proyek, di jalan, panasan, hujanan, sok berat lamun di mana ninggang karena bulan puasa teh. Nya atuh wajar ari bulan puasa mah komo si Argi mah digawe di proyek, papanasan meureun. Si berat atuh. Nya cek abi teh, ieu Gi, ulah kudu berat, da cek bapak urang ge. Puasa mah saukur mindahkeun dahar. Mindahkeun dahar kumaha? Ya mindahkeun dahar, anu tadinya di ruang makan, pindah ke kamar. Setengah kehet atuh maneh mah. Sarojeng teu puasa tuh mul kitu mah. Maneh sok kitu tahun kamari. Sok kitu mul ye. Ngaran puasa teh wajib. Kudu dilakonan mul. Ek budak, ek kolot, ek nu gering, ek nu sehat. Wajib puasa mah. Oh, bisa we. Kapan? Bereto ge jeung di kamar dahar. Atuh da eta mah hipnotis ku maneh. Hipnotis. Mana hipnotis? Beak 2 piring. Usah tong ngobrolkeun geus ngobrolkeun mah. Hareup. Age ka dieu lah mul ah. Ka mana? Tah ka Pak Haji. Duh, seperti isen kieu mah kamarana batur mah. Sarepi kieu. Biasa mah wajah kita sok rame kok di dia teh. Hayang rame maka pasar atuh. Ugo di pasar we wajah kieu mah teu iseun. Geus ieu nah geus baralik atuh geus balubah.
tinggal dudurukan atuh sok gerak rame. Dudurukan malah yang rame bararau haseup nu aya raka ngebuang Lain itu amang teh di mana? eta secara balik tes digawe ya secara rapi kieu kayak kieu kara balik Tapi mang lamun engke puasa hari mang gawe ya komo we atuh digawe sugana atuh menang THR digawe bulan puasa mah kapanan ulah Lin mang dagang bulan puasa mah kapan emang teh dagang cai. ulah teh minumna meureun anggar atuh diinumna mah magrib kan mah mangan dagang hungkul nganterkeun Nya atuh ari kitu mah dagang na magrib ulah beurang. wah dagang magrib mah sudah mau keburu moh dan meuli teh lain hiji lain dua tiba dianterkeun ngalila dan jebak ka selangku ieu naon taraweh pas magrib teh kira-kira nepi na meureun jam 2 subuh nah. Ih tapi dak aya mang dagang magrib ge eta geuning nu sok dagang tajil. Da eta mah tuh dagang dahareun tuh tiba teh dianterkeun Ih aya anu dagang cai ge juga eta kok es naon teh es jeruk sop buah sareng loba kapan eta teh es cai meureun. heueuh nya atuh orang bejakeun atuh nya Bejakeun kadunungan kewe bejakeun dagang. lah Nah kudu ayeuna isuk atuh. isi kaburu poho isuk mah cara dagoan bejakeunna poho isuk mah pohoan Tuh si Junaid ka mana? Pasti dia meureun rusuhan gitu. Nya eta mang arek kadununganna Nah, kedunungan wayah ieu kan karak balik meureun. arek ngabejakeun lamun maneh dagang bulan puasa minta dagangna magrib mang Dititah kusaha. ku abi mang. Nah, dititah magrib. Nun urusanana kudu dagang magrib atuh mu. Kapan bulan puasa mah teu meunang mang lain kapan si Mang Junaid teh dagang cai. Sarmo. Dagang cai teh lain hartina kudu dinum harita. Pan si Junaid mah geus biasa kabeh mun dagang nu kitu mah dagang mah biasa beurang kitu da inum mah ke magrib. Oh diidumna magrib. Ya heueuh di inum mah magrib masing na maneh nginum harita, meuli harita nginum harita. Kapan dilatih ku amang. Atuh gua tarik deui disebutkeun atuh era. Wah, teh si Junaid gara-gara mana teh. Susulan enak saya teh. Khawatir jabat jauh tempat gaweana teh. Nya atuh ku abi susulan. Tuh tanggung jawab mana teh. Nah, jiting wae. Ayeuna mang. Lawan hareup mau susulanana. Nya ayeuna atuh. Oh nya atuh mang. Ini gitu ini. Ka mana eta? Susulan Mang Junaid. Ka ditu. Nya ketang. Aing ieu. Sekarang ngobrol jeung bibi. Ayeuna ngobrol jeung alo. Sarua aing. Coba teh bulan puasa. Mudah-mudahan abi kiat Gusti.
ai si Amang ka mana? Duka ka mana neng si eta teh? Kumaha kitu aya peryogi? Henteu bi, naroskeun we. Henteu bilih aya peryogi ku bibi bade disusulan. Henteu bi teu sawios. Oh, nyatu. Bi, sakedap deui teh sasi saumnya. Muhun neng, saur si Amang gen kitu. Kami telepat mah sasi saum tahun ayeuna teh sasi Maretnya. Sasi saum mah kaping hiji Ramadan neng. Muhun bi, sasi saum teh hiji Ramadan dina ninggangna dina sasi Maret. Si neng mah ulah sok tunggang tinggang juga si Amang wae karunya nyerieur. Sanes kitu bi, maksad teh sasi saum tahun ayeuna mah dina sasi Maret. Oh, gitu. Abi mah bingung moenan sasi saum teh bi. Bingung kunaon neng? Bingung kanggo buka kedah masak naon. Nah, bingung. Da buka mah ku cai neng bibi mah. Mohon bi abi ge sami, ngan emamna kedah masak naon. Teu kedah bingung neng, masak mah bebas naon we. Nyanya bi, masak naon we nu aya. Masak nu aya, nu kumaha eta teh neng? Rasaan bibi mah da, lamun si Amang hoyong pang masakeun teh, osok masak semur jengkol, asin teri, ari ieu masak nu aya, masak naon? Ih ai bibi, maksudna masak nu aya teh masak bahan nu aya di bumi. Da bibi mah lamun masak bahan-bahanan nu aya di warung neng. Ih si bibi mah kalah ka mana wae. Kitu wae bi, bibi de uihnya. Oh, muhun atuh neng, kahade di jalananya. Mohon, ayo bi Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana wae atuh meuni kekerek mula? Biasa tuh ke ngumpul jeung bapak-bapak di pos ronda. Ih, kebenaran. Udah naik rinu? Bahaya tepan ide minuman. Eta urut neng Iis. Nangis mana? Eta budak nasi Pak Haji geuning. Oh, baiklah. Si Akang mah ari urut nyai mah embung. Beda ieu mah urut jelema beunghar. Sugana teh pabeunghar teh. Urut nyai mah keneh-keneh atuh mau aya perubahan. Wae. Teuy. Urut nu beunghar mah ngeunah. Seger. Tadi sineng ek naon kan dia? Eta Kang biasa budak ngora nanyakeun bulan puasa cenah. Nyebutna teh sok bingung cenah. Lamun yang harapan bulan puasa teh kudu masak naon? Nya kudu bingung sagala jeung mah beunghar. Teu kudu bingung atuh, masak mah bebas we. Nu aya we di ieu mah naon hesena. Heeh. Da tadi ogenan nyebutna teh cenah. Masak nu aya. Ari masak nu aya teh nu kumahanya Kang? Masak nu aya nu kumaha maksudna? Eta si Neng tadi nyebutna teh masak nu aya. Nya meureun masak nu aya mah sakur nu aya di imah, na meureun sakur aya nu bahan-bahan di imah kitu meureun nu aya teh. Nah, da nyai mah mun masak bahan nu aya di warung Kang. Nya heueuh. Ai bahan-bahan mah meuli heula di warung nih. Dibeli heula di warung nya. Dibawa ke imah dengan di dapur tah eta teh kan jadina aya di imah aya di dapur tah masak nu aya teh masak eta maksudna teh. Heeh da masak mah meureun nu aya di warung lain nu aya di imah. Ya kan dibeli heula di warung kadak dibawa ke imah mah nya ujug-ujug ngawaan di warung meureun ngamuk tukang warung mah aneh ini. Da di imah mah eueuh kan. Iya mah sepertina kan nyontokeun eta. Aya akan ngomongkeun eta, nyai kan nanyakeun masak nu aya nu kumaha. Nya, nu kumaha teh nya anu aya teh, nu aya di warung ceuk nyai, tapi kan kudu dibeli heula, dibawa ka imah. Jadi aya di warung, lain harteuan di imah urang aya lain. Ya mah kan ngalamun. Oh, jadi pasakan nu aya teh ngaran pasakan anu anyar Kang? Pasakan nu anyar kumaha ari nyai? Eta pasakan anu aya. Lain kitu. Masakan nu aya teh lain harteuna eta teh ngaran pasakan lain nih.
pasakan nu aya teh masak bahan-bahan nu aya di dapur ieu lah ieu ya. Misalkan nyentek masak. Nah. Terus ke dapur, nampol di dapur teh tempo. Teh aya nog. Berarti masakna nog. Nah, terus misalkan hiji mangsa nyentek ke dapur deui. Dengan ayana kangkung. Tah, berarti masakna kangkung. Kitu masak nu aya teh. Masak mah dina kompor, Kang. Atunya heueuh masak na kompor. Maksudna masakna kangkung dan hartina masukna di masakna kangkung lain. Tapi masakna mah anggar dina kompor. Ngan anu dipasakna kangkung gitu. Ari katelna. Jeung katelna aya. Jadi abi engke masak naon Kang lamun bulan puasa? Nya masak naon we nu aya sarua nu aya di imah. Oh, masak naon jeung kangkung? Nah, masak naon jeung kangkung. Tadi kan cek Akang, ayana enog, masakna enog. Ayana kangkung, pasakna kangkung. Jadi meureunnan abi masakna enog jeung kangkung. Ari Nyai. Lain kitu nyi, eta mah Akang nyepertikeun ngamisalkeun. Lamun ayana enog nya masakna enog. Lamun ayana kangkung, masakna kangkung. Ya bisa wae masak nu sejen. Oh, aya nu anyar deui Kang ngaranna masak nu sejen. Didikan pitihangna tunggulah dari majang tihang kadang hayam kudu nyieun deui lah. Tidak ieu teh runtuh. Diri sekarang. Ai peuting kasih Junet dibajakeun teh. Acan mang Kunaon acan ka ditu teh mana teh? kaditu Atuh adik ka ditu meureun panggih. Lain bejaan langsung karunya. dah cenah cek Bang Junet mau ka bebeja kadudungan engke cenah tah ayeuna poe ayeuna Si eta mah atuh telat kabur dibejakeun kadudunganna karunya aya di dinya sok lieur. ya atuh da mang kapan can bebeja Maksudna teh samemeh si Junet bebeja kadudunganna bejaan. oh kumaha tuh ayeuna we mah Teu kudu da nama si Junet keur digawe engke mun balik digawe karek bejaan sok lieur di dinya mah. Terus aya mah tuh bantuan amang hayam paraban. nah kuban mang kuhuut lin Nya heueuh atuh sarmo aya marab hayam mah kuhuut lain kuban paraeh atuh. Itu oh nya tuh mang kalian bawa hayamkeun ieu di mana hayam beuki awi mo teu nu kana hayam jang tihang kanang eta teh. oh nya tuh mang Tadi tuh. Aduh anjing. Si kehe. Kana huluna pisan. Seueuh.